Sallallahu ala Muhammad. Wa ziyaratul kuburi, ziarah kubur. Ayi kuburil salihina, tegasna ziarah ka kuburan-kuburan jalma saleh. Gitu, orang darah ka kubur-kubur saleh. Gitu. Tah ieu teh fadilah. Diunggulkeun. Tegasna diunggulkeun boga kalusan anu kacida loba. Bae cek tetangga sebelah mah cenah binahkeun bae lah cek tetangga sebelah. Penting mah urang hayang ganjaran, hayang menang ridho Allah, urang hayang menang panghampura Gusti Allah keun bae. Meskipun cek tetangga sebelah misalkan wah cenah binah padulilah kumaha manehna bae. Keun bae lah. Udah anu teu beuki mah beureun teu beukinya keun bae gitu. Teu bae teu beuki. Urang mah keur nu resep urang mah keur bae. Ya, kuburan soleh gitu, datangan ke kuburan-kuburan guru-guru urang, para aulia, para ulama, para zuriyah, deet-deetna meureunnan keluarga urang nu geus areueuh. Bapak urang, indung urang, aki-aki urang geus cukup. Itu. Tah eta fadilah. Yakin diunggulkeunana ku aturan syara. Ngan wal istidad laha tah ieu. Siap-siap bahwa orang sarea pasti bakal maut, nah pasti sarea bakal asup ka kubur, siap-siap. Cawis-cawis urang. Tah, tegasna yen sararea pasti anu ngaran-ngaranna makhluk Allah. Anu hirupna make sabab aya roh, pasti bakal ngasaan mah maut, tegasna bakal asup ka bege kana jero. Tah persiapan eta. Tah mangka persiapan eta. Itu. Lidukhulil qabri dipalil apa? Tah persiapan teh kan ku migawe amal-amal kalusan. Gitu. Migawe amal-amal soleh karena teh persiapan. Itu. Persiapan. Tah persiapan eta urang migawe amal-amal soleh ieu hukumna fardhu. Dipardukeun. Gitu. Ari carana mah pada kada sunat. Gitu. Tapi urang siap-siap karena yen urang pasti bakal mautna, berarti orang siap-siap kumaha migawe sakumaha pagawean-pagawean amal soleh anu sakumaha ditunjukkeun ku jalma-jalma saleh ku guru-guru urang. Tah ieu hukumna fardu hukumna teh. Siap-siap teh. Fardu. Jadi lain pangkat sunat urang persiapan migawe amal-amal soleh ku sabeuna sarea pasti bakal maut. Dari maut barang pasti atuh. Lain barang mungkin tapi barang pasti sasaha oge. Pasti gitu. Tah nu kapastian ti Allah taala anu pasti bakal ngasaan sararea oge nu di dunya anu dikontankeun nyatana mah eta we hiji-hijina kapastian Allah nu pasti sararea bakal ngasaan gitu. Pasti beungar tah eta mah barang teu pasti eta mah gitu. Eta mah barang mungkin eta mah barang pasti mah geus we hiji-hijina dibuktikan ku Allah, kapastian ti Allah anu pasti sasage bakal ngasa di dunya geus dibuktikan maut. Tah istidadna nu dimaksud. Siap-siapna urang kitu kumigawe rupa-rupa amal soleh tah teh faridatun hukumna. Jadi lain pangkat sunat-sunat. Nah gitu. Wa ziyaratul kubur imam li mujarradi tadakkuril maut wal akhirah. Atau jarah kubur nah ukur urang ngawungkul teh inget-inget kana yen urang teh bakal maut Gusti. Ieu mah abdi we teu ukur tarang uninga jenenganana yen ieu teh misalkeun ge atau wali atau jalma soleh kitu tong baron wau nu teu wau ge loba nu jarah. Can karuan lamun abdi Gusti maut bakal aya nu ngajarahan. Tong boro batur kula warga sorangan ke can karuan. Tah nginget-inget kana mah maut atawa nginget-nginget karena orang teh bakal asup ke akhirat. Sedangkan kubur teh encan ari ke akhirat mah. Karek hiji lawang atau hiji tempat dek menuju ke akhirat eta kubur. Tah nginget-nginget gitu. Nginget-nginget gitu. Bari patakunu biru yatil kubur min gori ma'rifati urang teh nempo ka kubur teh. Kuburan saha teh nyaho. Ukur nempo ka kubur tapi urang nginget-nginget yen pasti urang sare pasti bakal maut. Kuburan saya, teu apa eta kuburan saya sahibna teu nyaho. Gitu. Teu nyaho kuburan saya sana mah.
gitu. Tapi orang maksudnya nginget-nginget yang pasti saya bakal pasti saya bakal asup ke akhirat. Meskipun kubur can nepi ke akhirat karek lawang. Gitu. Ning poe tah eta teh kan padilah. Cenah bang walau linahwi walau kuburan kafir sana jangan ditempor teh kuburan kafir hungkul. Teh nyaho juga lain kafir atau kuburan muslim, kuburan kafir. Tapi nempo orang masuk tasakur. Ingat yen orang pasti bakal maut. Nah gitu. Ya Allah, ya kuburan orang kumaha lamun geus asup ka jero kubur. Nah gitu. Nah orang bakal salamet atau henteu? Bakal golongkeun bagja apa cilaka? Geus jauh ngabanding ningali di kuburan nu aralus manu saroleh nu araragung. Tong waro nu wau nu teu wau ge loba datang. Ada urang. Ah, teuing. Boro batur keluarga anak jeung kolot oge sorangan can karuhan daek ngajarahan ka urang. Can karuhan daek nawasulan ka urang cantang tuh. Cantang tuh. Teu mana harus mah anak soleh. Tah eta nu soleh anu daek nawasulan nu daek ngadoakeun. Gitu. Mata urang mah kadare ngarep ka Allah Taala. Hayang budak teh dijadikeun budak saroliha gitu. Dari inget tawasul inget Fatihah kieu nu saleh mah harus gitu. Nah, eta maksud tasakur kade. Nginget-nginget yen pasti urang sareng bakal mau jeung inget-inget kana pasti urang bakal asup ka akhirat. Ku ningali hungkul ka kuburan bari teu nyaho saha eta nu jerona. Sanajan kuburan kafir ceuk kasarna. Tetep Aulina wi duain atau umpamana urang teh kadar ngadua ya Allah ya Rabbi mugi Gusti ngadugikeun ye kana Fatihah abdi atau salat abdi ka ahli kubur nu aya di dieu sadayana Fatihah baca atau Fatihah ulah Fatihah tu salawat khususan ila Allahumma ausi sawab ma qara'nahu hadis salawat ila jami ahli kubur napi teh tamang ka eta hukumna patusan nu disun gitu patusan nu mangka eta hukumna ziarah disun ukur nempo katanya. Mau dijarah ngawungkul banyak kaki urang atau kolot-kolot urang sorangan geus arareueuh loba kaunggulanna loba itu maka ieu kuna patusan nu likuli muslim mangka eta disunatkeun keur saban-saban jalma muslim dek ngadua urang teh umpamana awal li tabarruki atau ngalap barokah. Yang nu dijarahan kulan teh jalma soleh atau guru urang atau jalma-jalma anu ahli ilmu umpamana senjata baru atau komo ka kuburan-kuburan aulia mah senjata baru. Mudah-mudahan kabarokahan wasilahna nah ka jalmi Gusti nah kitu ngadoana. Gitu. Tabaru pek eta ge patusan nu disunatkeun kubur gitu jarang kubur. Di ahli lah khair, ke ahli-ahli kehalusan, itu ahli amal, itu ulama, ustad, para sholihin, gitu nu dijarahan kurang teh Gusti, tidak sabar itu mudah-mudahan ku kasolehan aranjeuna jadi sabab abdi disolehkeun ku Gusti. Begitu. Talamun wali moga wa Gusti, ku karomah anjeunna nu kacida mulyana, moga-moga abdi disolehkeun. Nah, gitu. Awali adai hakin atau karena nyumponanana kanaha mana kasodikin seperti orang ngajelahan para sobat urang geus arareueuh gitu. Tadina sobat-sobat urang babaturan nanti ahli amal atau santri atau usaha atau kiai datangan kabar we gitu. Bari ngadua urang teh eta patusannu hukum. Awa walidin atawa kakolot urang ka bapak. Walidin teh bapak anu geus arareueuh atau misalkan ka aki urang atau ka indung bapak urang nu geus sok jarahan lebih alus urang datang langsung ka makomna gitu soksana jan urang tara poho dikersakeun walau teh geus salat urang tawasul ari datang maka makom pan urang teh eta zikiro eta ge teh keun paeling ngiling atuh sugan ke dina nalika urang geus eueuh teh anak urang incu urang bakal ngajarahan ka urang gede harapan urang ka Gusti kitu teh carana teh kitunya eta mata patusan nu hukumna tazyarah disun